naik motor rem ngadadak. Aduh beuna aya lele. Jauh salamnya barudak. Da lain hal anu sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana. Ayeuna abdi di dieu sareng rerencangan bade nampilkeun drama sisindiran anu judulna Pentingna Diajar. Drama ieu didugikeun teh lain mung saukur hiburan, tapi aya oge pesan penting dina unggal kecap-kecapna. Setelah ayo urang tonton biasa sarangan videona. Fit, kunaon teu dihajar, pan ulangan tos deket nyiapkeun ti Aida hade. Wah, hirup masa kali, kudu dinikmati. Diajar mah engkewe gampang. Ya, Fit, ingat, ka warung meuli katuncar, sakalian meuli jahe. Mun budak kedu diajar, hanjakana teh geus gede. Tapi kadang diajar teh fokuskeun kunaonnya. Meuli hayang kaburuan, meuli nama meuli nangka lamun urang teu boga tujuan diajar ge asa hampa, gitu Aura. Nah, budak pendidikan teh modal pikeun masa depan. Kanikir sih kanikir, can kudu beunang panimu. Kapikir beuki kapikir, hidup kudu loba ilmu. Tah, Farid. Oh, mun, kuring sadar ayeuna. Diajar teh penting pikeun masa depan. Alhamdulillah, ari sadayana sadar mah hirup ge tangtu bakal herang.